Ieu mah aya deui nu leuwih parah tibatan, diaplus ku babaturanna ceuk urang malah parah kitu. Heeh, babaturan urang geus gek di dinya di lapak eta, pek ku nu boga laki teh, "Mang, eta mah geus aya nu nempatan," cenah. Padahal can datang jelemana teh, lamun geus datang onaman kitu geus aya di dinya, keun wae meureun pasti ngelehan. Untung eta teu gelut oge, geus pareng-hareng geus rek digaplok-gaplok wae eta mun teu dipisahkeun ku nu mancing. Wah, geus we eta mah, geus pasti heueuh ribut pokona mun teu dipisahkeun. Wah, parah eta mah. Da atuh teu da geus gek di dinya ari pek heueuh dibejakeunna geus aya nu nempatan, aduh lapak booking deui wae. Wah, moal baleng pokona lapak booking mah. Langsung we geus moal daek-daek deui ka dinya. Incah ceuk urang teh tong hayang deui ka dinya, balik-balik moal bener cing. Usupna oge geus pasti pinapsueun hungkul, geus we balik cing tong hayang di dinya deui. Kitu we ceuk Mamang teh.